Yang tinggalin di parang teh itu di kumaha aing teh teh. Ampun aing mah. Enggak pamajikan teh. Gawe teh. Amak-amakan mana mah barang gawe teh didenge-dengekeun teh tita tadi. Mawan teu parangna atuh. Nah, wah kahidangan atuh lin mawa aku sorangan da teh Tanya nyaho. tadi teh urang terek ini teh di tangan teh da urut maneh kamari geuning kanan. Ah di dapur ge nyelap sok tudinganan akang mah. Mawa kopi teh. Henteu, Aing mah orang bawah tuh ka kebon teh. Mawa kopi atuh maneh. dapur nempo hungkul eta didengekeun teh teh urang pasangan amak-amakan teh sakitu oge. Geuna bari kuleungan kitu marek irah angeusna atuh. Maneh mah coba itu coba atuh nitah batur ngulikeun deur nitah salaki wae maneh mah ngan nyiksa we ka salaki teh. Lain nyiksa pan teu boga duit tuh Kang. Daripada dipulikeun ka batur geus ku akang. Batur bareungit di aing Nya bakatna di kebon mah reungit mah. Kira ku reungitnya lamun di imah moal. Nitah ka kebon di nitah ka kebon di ka salaki teh maneh mah aing mah lieur ka maneh. Bener rek naon atuh di imah oge. Naon sih dina jero pikiran maneh teh dina sirah maneh teh. Aing mah hayung Basa wae. asa dina jero pikiran udah percuma cicing di imah oge. Motok oge barang gawe coba daripada kitu. Daripada cicing di imah geus gawe, eueuh gawe pisan. Tadi aing teh gawe. Ada ai kuleungeun marek irah angeusna. Heuda eueuh parangna Belah jadi apa? Rek nih nyokot parang ai kitu mah. Ngeus tong ka dieu deui lah. Pusing aing mah boga pamajikan teh ngikit we pagaweanna teh nya. Pamajikan teh buka ieuan pisan ka salaki teh. Setiap cicing karak masa poe cicing kukulun nu we hayu di imah teh. Hodat aing. Barang gawe teh dibawa, barang nanya bade atuh rek irah angeusna. Ngarbeutkeun.